Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas hiji. Mudah-mudahan sehat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo pelajaran bahasa Sunda dina pertemuan ayeuna anu alhamdulillah tos lebet kana semester 2. Pelajaran di semester 2. Mangga dibuka buku paketna halaman 45. Nah, halaman 45 buku paket pangrumat bahasa Sunda halaman 45. Jadi dina ieu pelajaran nyaeta pangajaran 5 anu temana pangalaman abdi atau pengalamanku. Jadi sababaraha pertemuan kapayun pembahasanana anu bertemakan pengalamanku gitu. Sok dibuka buku paketna halaman 45. Paniten basa A. Maca gambar. Jadi ayeuna hidup anjeun sadayana belajar maca kana gambar. Jadi eta gambar teh nuju naon? Sok dibuka. A. Maca gambar. Baca heula caritana, terus caritakeun deui ku hidep. Baca heula caritana, baca dulu ceritanya, terus caritakeun deui ku hidep. Terus ceritakan lagi oleh kalian, olehmu. Nah, di dia aya carita tingali. Aya gambar Pak Polisi, aya barudak sekolah, tah anak-anak sekolah, terus aya mobil, itu nuju di jalan. Tah eta teh gambar ieu teh nuju naon? Tah tinggal di dia baca. Sok dibaca. Agus balik ti sekolah. Agus pulang dari sekolah atau Agus uih ti sekolah. Agus balik ti sekolah, Agus pulang dari sekolah. Ngabring jeung babaturanana. Ngabring teh naon? Yaitu berjalan bersama-sama, jalan bersama-sama, ngantai gitunya, ngabring dengan teman-temannya. Ngaliwatan jalan raya, melewati jalan raya. Rek mentas loba mobil, mau melintas ada atau banyak mobil. Rek mentas mau melintas banyak mobil. Aya Pak Polisi keur tugas, ada Pak Polisi sedang tugas, yaitu mengamankan lalu lintas di jalanan, di jalan raya. Dipangmentaskeun ku Pak Polisi, diseberangkan oleh Pak Polisi. Jadi dibantu diseberangkan oleh Pak Polisi gitu. Jadi sekali lagi, Agus balik ti sakola, ngabring jeung babaturanana, ngaliwatan jalan raya, rek mentas loba mobil, aya Pak Polisi keur tugas, dipangmentaskeun ku Pak Polisi. Tah santosna dibaca ieu carita teh. Tah ieu ye dieusian. Sok urang eusian. B. Tah caritakeun eusi gambarna. Ceritakan lagi isi gambarnya. Jadi gambar di atas itu apa isinya tuh? Tah nomor hiji. Saha nu balik ti sakola? Siapa yang pulang dari sekolah? Saha tah? Yaeta Agus. Agus balik ti sakola, berarti saha nu balik ti sakola? Siapa yang pulang dari sekolah? Yaeta Agus. Nomor 2. Tingali nomor 2. Jeung saha balikna, dengan siapa pulangnya? Berarti naon tah? Ngabring jeung babaturanana, berarti dengan teman-temannya atau pulangnya dengan teman-temannya atau
jeung babaturan nana. 2 jeung saha balikna jeung babaturan nana. 3 ngaliwatan naon balikna. Ngaliwatan naon balikna, melewati apa pulangnya. Nah, atau apa tuh? Nyata ngaliwatan jalan raya. Sok tingali tah dina ceritana tadi di luhur tah ngaliwatan jalan raya. Nomor 4. Saha nu keur tugas. Tah, saha yang tugas teh yang bertugas tadi saha? Yaitu aya Pak Polisi keur tugas. Berarti siapa? Saha nu keur tugas? Nyaeta Pak Polisi. Gitu. 5 kumahakeun ku Pak Polisi. Dikumahakeun ku Pak Polisi. Nyaeta dipangmentaskeun. Diseberangkan, dibantu untuk menyeberang. Nya 1, 2, 3, 4, 5. Eta tos diesian. Sok ditulisnya. Tah, ayeuna halaman 46. Tah 46 latihan di rumah nya. Di bumina masing-masing latihan belajar sareng ayah bunda, sareng mamah bapak, sareng emak abah. Caritakeun eusi gambarana. Tah eta aya gambaran naon tah? Mun tadi mah aya murang kalih sakola nyebrang dipangbentaskeun ku Pak Polisi. Tah ieu mah gambaran naon ieu? Sok ceritakeun ku anjeun. Contoh kieu. Tah, ieu teh namina teh Nurman. Eta murang kalih sakola. Contoh kieu. Nurman uih ti sakola. Di jalan papendak sareng bapak-bapak anu nuju calik di jalan nyaeta pengemis. Terus Nurman masihan artos ka eta bapak-bapak. Nah, kitunya contohna nya. Sok anjeun belajar di rumah latihan menceritakan gambar nomor 46. Paham ya? Paham? Kahartos? Sok dikerjakeun nya latihan di rumah. Kanggo pelajaran anu ayeuna maca gambar dicukupkeun sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.